Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kaayana dinten ieu barudak, mugia sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Barudak dinten ieu urang diajar ngeunaan kalimah langsung jeung kalimah teu langsung. Hari ini kita akan belajar mengenai kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Ayeuna urang titenan heula dua kalimat di handap. Sekarang kita memperhatikan dulu dua kalimat di bawah. Saur Pak Guru, barudak sing getol sakola teh. Kata Pak Guru, anak-anak yang rajin belajar. Ieu mangrupikeun kalimah langsung. Ini merupakan kalimat langsung. Salajengna, Pak Guru nyarios ka barudak sing getol sakola. Pak Guru mengatakan kepada anak-anak yang rajin sekolah. Ieu mangrupikeun kalimah teu langsung. Ini merupakan kalimat tidak langsung. Ayeuna urang bedakeun naon eta kalimah langsung jeung kalimah teu langsung. Kalimah langsung atau kalimat langsung nyaeta kalimah nu dikedalkeun langsung ku panyaturna. Kalimah langsung sok ditulis make tanda kekenteng. Kalimat langsung yaitu kalimat yang diucapkan secara langsung oleh pembicaranya. Kalimat langsung ditulis menggunakan tanda petik. Contohnya yang ada dalam kurung ya, tanda baca petik. Contoh, Winda mah enjing bade diajakan ka museum. Ceuk Winda ka Rere. Winda besok akan diajak ke museum, kata Winda kepada Rere. Nah, tinggal aya tanda kekentengna atau tanda petik 2. Di antara kalimat Winda mah enjing bade diajakan ka museum. Itu merupakan kalimat yang diucapkan secara langsung oleh Winda kepada Rere. Jadi kalimat yang diucapkan oleh Winda ditulis di dalam tanda petik 2. Ayeuna urang tingali ngeunaan kalimat teu langsung. Sekarang kita perhatikan mengenai kalimat tidak langsung. Kalimat teu langsung nyaeta kalimat anu henteu dicaritakeun langsung ku panyaturna. Sifatna naratif atawa nyaritakeun. Kalimat tidak langsung yaitu kalimat yang tidak diucapkan secara langsung oleh pembicaranya. Sifatnya hanya sebagai menceritakan saja. Contoh, Winda nyarita ka Rere yen isukan manehna rek diajakan ka museum. Winda menyampaikan kepada Rere bahwa besok Rere akan diajak ke museum. Eta mangrupikeun contoh kalimat teu langsung. Mudah-mudahan barudak ngartos ngeunaan kalimat langsung jeung kalimat teu langsung. Perbedaan ayeuna urang latihan heula dina pancen nu aya di Google Form, mangga dibuka link Google Form-na. Silakan kalian buka link Google Form-nya. Nu eusina nyaeta kahiji, paek ku hideuk robah kalimat langsung di handap jadi kalimat teu langsung. Silakan kalian ubah kalimat langsung di bawah menjadi kalimat tidak langsung. Nu kahiji, aya kalimat langsung nyaeta kamari mah aya tangkal rungkad di sisi lapang.
ceuk Yati ka Ratna. Kemarin ada pohon yang tumbang di pinggir lapang. Kata Yati kepada Ratna. Nu kadua, saur bapa, jang sing getol ngaji teh mempeng budak keneh. Kata bapa, jang atau nak yang rajin mengaji. Karena masih kecil. Dua, pek ku hidup robah kalimat langsung dihandap jadi kalimat langsung. Silakan kalian ubah kalimat tidak langsung di bawah menjadi kalimat langsung. Nu kahiji nyaeta Edi nyarios ka Parhan. Isukan wae ngalayad ka rumah sakitna. Edi menyampaikan kepada Parhan, besok saja besuk ke rumah sakitnya. Nu kadua, Udin ngajakan nguseup ka Ujang poe isuk cenah. Udin mengajak memancing kepada Ujang besok pagi katanya. Silakan untuk mengubah dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung untuk nomor 1 dan kalimat tidak langsung menjadi kalimat langsung untuk nomor 2. Sumanget diajarnanya barudak, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.